barang tuang nu halal nu nek kumaha anak soleh nek kumaha anak soleha lamun diparaban tina Bang Emok lain sareureus darengekeun sia kacau tina Bang Emok mah karacau transaksi ribawi apapun namanya haram rek Bang Emok rek Bang Mekar haram nasna geus jelas kitu we keun bae urang hirup balangsa hirup di alam dunia biar perut kita tidak kenyang keun bae beuteung lapar nu penting teu ngahakan barang haram dengekeun tah mare nyium ka Bang Emok we hayo loba nu kacau rumah tangga teh gara-gara Bang Emok teh yo kamari gae nu ngawarung nginyeum di Bang Emok liat kerupukna teh